Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Meni cantik ya, Neng pakai bedak MUA, make up artist. Neng, ya bakal mana? Nuhun mah, ari Neng cantik ente ya. Nya geulis atuh Seneng, apa nan budak mama? Maknya mama boga budak goreng. Oh gitu, eta teh ente geulis. Tapi mah lamun Neng lain budak mama geulis teu itu, aduh, geulis teu. Nya kitu teh we Seneng lah saaya-aya. Ngan maneh Seneng nek mau roti moal ieu ka sakola jang sarapan? Roti naon ieu teh mah? Roti buaya? Lain roti eta ieu mah, roti ieu geuning roti sandwich. Edek moal? Edek moal nya. Edek we mah? Tapi ieu mah Neng hayang duanya. Meni loba-loba teuing ari maneh jiga anu bakal beak wae ya. Nya beak atuh mah, bari ge panenjang Neng hungkul 2 teh, tapi jeung jang si Jasmine hiji, soalnya si Jasmine teh kan karunya. Nah, jeung karunya sagala ieu teh, emang kunaon si Jasmine? Henteu kunaon sih eta ge, tapi nya karunya we, kan Neng besti. Jadi karunya, kudu karunya ka besti mah. Sok aya-aya wae nya ari maneh, nya geus atuh kumaha majenkeun duanya. Iya. Mama, tilu ketang Neng mawana. Pan si Ica kudu dibere meureun. Heeh, keur dipanggieunkeun tilu. Iya. Tapi kela mah. Aing mah naon deui cenah nya? Naon deui atuh Neng mana teh ada tambah deui? Sok hayang sabar hiji deui, sok atuh ngomong. Lain nambahan deui. Maksudna teh Neng mah hayang request kitu Neng mah tong nek kecapan. Heeh. Nuhun nya mah. Sieun ieu mama. Tapi ada sandwich di kecapan teu nya. Di kecapan meureun. Mana kaca teh? Mending enggak ada apa-apa kulkas teh. Nih cai hungkul ya yang ada harta gua. Yang ada bang beres. Kasih Neng we minta bari nyamper. Geus meureun sakieu belas ona. Tong loba-loba teh ih bisi juga buratna juga ondel-ondel. Assalamualaikum, Neng. Duh, mending ngaburuk-buruk ya perut aku. Waalaikumsalam. Kela Min, tuan sakedeng Min. Duh, iya. Kira-kira mama Neng masak apa ya? Teh kuat ya nanti deh. Mah, ari sandwichna geus asak acan ieu teh? Acan kela Seneng mana teh? Ya tinggal hiji deui. Tapi Neng eta mah jiga roti panggang mah. Lain nama materi nyeun sandwich. Nah, kalakan nyeun roti panggang, Seneng bahan-bahanna jeung nyeun sandwich mah jadi mama teh nyeun ieu daripada henteupan. Oh, seperti itu. Tapi teh naon ketang? Mah, makasih ya sudah membuatkan Neng roti panggang. Love you. Sawangsulna. Tapi ari maneh kunaon ieu teh jeung so sweet sagala? Hareeng? Meni ku keukeuhnya eta hareeng henteu Neng mah teh hareeng ieu meni. Mana tuh roti bakarna itu si Jasmine geus nyamper. Kela atuh meni riweuh teh nya. Ke urang selayan heula. Nah, eta mah selainna bodas, selain naonnya? Kala orang mistingan heula. Ya, kantongna eta hareupeun TV, kade leungit ieu na misting nanya. Ya. Makasih mah. Mun kitu mah Neng berangkat heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yakin dah ieu mah langsung indit, pasti ngobrol heula da. Aing. Hai Jasmine, adeuy meni geulis kitu kamu make kabaya Min. Ya harus atuh, tuh lihat aku. Cantik kan? Cantik Min. Tapi nah eta mah ieu Min. Arokna jiga anu tukang es teh. Iya, ini teh punya tukang es teh sama aku disewa. Nah, nyewa teh ka tukang es teh. Dan ada nyewa ka ieu kamu mah ka ayu naonnya? Ting ting. Lain. Ayu beringga. Henteu ieu teh jadi mahal geuning, aku tidak sanggup menyewanya. Ongkos cenah orang kaya, rich people, tapi nyewa kabaya ge kuat ka teu mampu geura. Lain rich people tuh kitu mah Jasmine, tapi miskin melintir. Iya kan aku mah OKK atuh. Orang kaya kadang-kadang. Ini aya-aya wae nya kamu Jasmine. Terus eta nyewa ka tukang es sabaraha androk eta? 25.000. Nah meni murah kitu Jasmine. Eta teh jeung kabayana saset teh kitu teh. Ya enggak tuh Neng kamu teh, itu mah roknya aja. Kan kebayang nama aku pinjem Bu Erda.
Oh gitu, banyak neng teh saset kabeh jeung kabayana. Ada kamu nggak sarapan acan Jasmine? Acan, kenapa gitu? Ya tuh, roti panggang, ya. Ih, ini teh buat aku nih, makasih neng. Pas pisahnya aku teh belum makan, berarti aku buruk-burukan nih, thank you banget loh. Tuh dahar kabeh hari kamu menih hiji weh. Ih, nah gitu, lena buat aku ini teh. Jang kamu gitu, tapi kan jang kamu hiji, jang eneng hiji, jang si Ica hiji, jadi hiji-hiji ewang. Ica ge kabagian henteu ieu teh Neng. Uluh Ica, nah kamu teh jeung make baju eta, ih. Emang kenapa gitu Neng? Kan dia teh make baju kebaya lain. Kabaya sih kabaya Ica, tapi ente kabaya anu kitu oge meureun. Meni gimana sih? Tuh, kamu teh Ica make kabayana anu kawas eneng atau kawas si Jasmine dan kabaya kieu ya madeg naon kawin. Jadi Ica salah ieu teh. Nya salah oge sih. Tapi itu bener oge Ca kamu teh. Kumaha ya? Gitu lah pokoknya mel. Ari kamu jeung mamakai baju pengantin kieu mangge di mana Ica? Menang ieu menang ngarongsok? Naon cuma geus sagala Ica mau menang nyewa ieu mah di IG-na teh iris.mua aya dina Instagram. Pantas we kabayana kaos kitu. Tapi halus kan guys ieu kabaya Ica. Halus kan? Halus sih sebenarnya nama kabayana. Cuman asa aneh we Ica dipakai ku kamu mah. Nah, cuma anu sagala nih. Nya aneh we atuh Ica, ari bajuna bodas jungna koneng nih nyongcok we di luhur koneng. Terus di androkna nah kawas kitu lain androkna kawas si Jasmine. Ya kan kerudung ini mau udah jadi ciri khas atau Neng. Terus androkna kan Ica nyewa kabayana hungkul teh jeung androkna. Neng udah ngebahas wae Ica. Capek ngadengin. Di fan kamu atau anu mimitian minta pendapat. Meni gimana sih? Hayo nih orang berangkat. Lieur lala ngobrol jeung si Ica mah. Pas tinggi. Kela Jasmine ini sepatu neng can dieukeun can dipake hiji deui. Aduh, hayu. Ayo guys, Ica memimpin ya. Kan Ica mah pengantin, jadi kudu diharap. Terus diikuti dayang-dayang. Ayo guys. Di pengantin cenah kamu cocok lagi jadi ibu hajat Ica. Hayu neng berangkat. Jasmine eta rotina tong di dahar kabeh. Di Jasmine meni itu man. Pasti barudak daharep keneh dah can arini. Hayo can arin. Nah geus arewa geuning. Geus arini itu men. Mani capek gini ngandre teh jeung capek jeung haus. Ieu mah kudu kasih bunda heula. Mulai sekek. Ngar hidup. Punten. Jebunana ge teh jualan geuning. Ini. Si Emas meni ngaruwas bunda wae. Sore teh meni jeung atoe dari tante. Nyong. Raspanan atuh. Emas mah tidak tunake kawas kieu bunda. Dengar ternyata. Dek naon atuh Emas mana teh ka dieu teh? Mak nya. Dek jajan. Betul bunda. Dek jajan Emas teh ieu. Mak nya. Kalau atuhnya bunda ada dasar heula yuk. Nah so atuh bunda Emas antosan di dieu nya. Kursi butut. Suara naonnya biar kuat ka euner kana kaca. Bunda. Ari tadi suara naon ieu kuat ka tarik. Kaca maneh kuat ka euner ieu. Eta meneng suara toed. Sia Mas. Naon ya bunda jeung nunjuk ka Mas segala atuh. Oh gitu eta teh. Nya pantas atuh bunda nepi ka euner ge. Untung teu peupeus ieu kaca. Pantasan naon eta meneng? Henteu teu naon. Ngan orang geus muka geuning ieu. Sing ngomong neng hayang jajan Sok maneng, bari jajan naon eta Manyu. Naon atuh maksudna mah maneng? Aduh nyerobot segala. Panemat ka dieu teh jajan atuh. Maneh teh jajan ieu, paya teh nongkrong hungkul di dieu teh. Oh, nya buna teh moal Manyu. Sok Mas, dok jajan naon ieu? Mas mah yang jajan. Jajan naon tadi teh? Oh ya, es cekek. Manyu. Oh, Mas, es cekek mah kosong. Sariawan. Nah aja kosong segala bunda ya teh. Ari itu anu ngagaranti naon aya lain es cekek. Naon? Maknya maksud bunda tehnya iyo es batuna kosong. Soalnya pan kulkas bunda teh rusak freezerna iyo. Jadi teh bisa nyen es batu.
maknya. Ini terbalik pisan bunda. Ini emas sanas kan dia. Anjir kena awam menjadi hantu pisan dah. Nah, geus rusak sagala ya teh bunda. Lain anyar keneh nya kulkas teh. Anyar nyokot di imah mitoha. Ya eta mak neng teuing bunda ge bingung eta. Maknya nah habat bisa rusak. Pada tara ieu kitu tara dibersihan ku bunda eta non bunga esna. Nya meureun we bunda bisa jadi bari rek meni kadul-kadul teuing nya. Ini teh daek bersihan bunga es eta teh. Jadi mas kumaha tuh ya teh bunda? Ya kitu teh we Imas, hampurannya Maknya. Mending teh balik pisan si bunda nyawa emas hadiah tanya hayang es cekek ya hayang anu tiis soalnya emas teh pan capek ya geus ngalondri 20 kilo mending teh balik pisan ku mesin cuci atuh Imas maneh teh bete capek 20 kilo kuleungeun untung leungeun maneh teh buntung ge Imas nen teh hayang maneh make mesin cuci teh tapi asa kumanya asa lebar gitu meulina gitu duitnya langsung cash mah meskipun duit Imas lobanya tapi asa lebar gitu Imas teh tong lebar atuh Imas maneh teh pan eta teh investasi ya jang mempermudah pekerjaan dang keke balik modal deui atuh Teuing Imas daripada maneh capek yo terus meuli es cekek naon maknya mending meuli mesin cuci. gandeng bunda ini bukan saha tuh kulkasnya rusak jadi es cekek maknya permisi ibu-ibu manghar ya masih nang ieu teh lain anu 1 2 3 rek survei bang. Betul ibu, tekan 1 untuk menjawab. Pengesannya sebut neng 1 2 3 tekan 1 untuk berbicara. Ini operator wae. Jadi neng kadia teh badan naon ya? Oh ini ibu, saya ini ingin menawarkan produk tekan 2 untuk informasi produk. Produk naon eta neng? Kada skincare abal-abal maknya. Bukan ibu, saya ingin menawarkan elektronik seperti TV, kulkas, dan yang lainnya. Maknya, mending pas pisan neng, buna teh keur butuh ieu kulkas. Mana eta ninggal brosurna mah? Maknya. Boleh ibu, tekan 1 untuk membagikan brosur. 1. Waduh, murah keningal. Maknya. Ibu-ibu ini siapa tahu mau melihat dulu, tekan 1 untuk membagikan. Silakan. Oh, biar promo elektronik. Ini ibu silakan. Mohon dibaca. Oh iya. Tekan 1 untuk menerima brosur. Oh, teu salah ya teh Neng. Kulkas 2 pintu ukur 1 juta. TV, aya handphone, microwave, AC 1 PK, speaker, mesin cuci. Aduh, mending murah-murah kieu ya teh Neng. Oh nya mah neng mending murah kieu. TV 32 in kur 700 yo. Terus microwave nya nu paranti ngahanutkeun ieu geuning sangu kur 800 kipas angin 200. Maknya ka murah-murah kieu ya teh nya. Maknya. Betul ibu, karena kami dari gudang jadi harganya murah dan miring-miring seperti kerudung ibu ini. Mana yang malunya kayak masa gala sembarangan nih mas malah nyengsel. Mengeser. Duh, jadi kabita kieu mah Neng kuat kamarura ya elektronik. Neng, ari teh sistemna kumaha? Kudu cash langsung atau bisa kredit? Sistemnya kredit ibu, tapi ada DP 50.000. Tekan 2 untuk daftar. Oh gitu. Betul ibu, kalau sistemnya kredit harus bayar dulu DP ke saya ya. Nanti sama saya diajukan ke atasan, besok langsung datang barangnya. Terima kasih. Tuh bunda sok kredit di kulkas tuh bisa dikredit ke sini iya ya. Lain kulkas rusak sok ganti kanu anyar. Nya, wah neng, bunda teh teboga ieu jang DP na. Neng, lamun DP na dibayar pas barang datang tiasan tuh. Soalnya pan bunda baru besok boga duit na. Maknya. Aduh ibu, belum bisa. Harus sekarang membayar DP-nya. Tekan 0 untuk cancel. Oh gitu eta teh. Oh gitu eta teh. Yang 1 bunda mah maknya. Mas ge moal meskipun mesin cucinya murahnya ya ukur 1,5 juta tapi murah. Har, nah jeung moal sagala ieu Mas. Lain mana teh butuh mesin cuci ya? Butuh sih Mak Neng tapi dah teh butuh teh geus bener Mas teh. Mak Neng atuh anu kreditna tong ieu Mas. Dasar jelema miskin mayar DP sakitu ge kuat mampu. Kredit naon atuh ari Mama Neng nya? Kulkas geus boga, TV aya, mesin cuci aya 2 tabung. Jadi tebutuh merenya Mama Neng teu butuh kredit da boga segala aya. Sombong Mama Neng. Maknya. Lain sombong bunda, ari kitu kaayaanna, da kumaha atuh?
Ya sudah, jika tidak ada yang ingin mengambil kredit, saya pergi dulu. Tekan pagar untuk pulang. Terima kasih, pagar. Hayo, Neng. Aduh, sepertinya saya gagal mendapatkan uang. Kemana lagi harus mencari mangsa? Neng, dia. Ada mangsa baru. Iya, Ibu, ada apa? Ari kredit TV 60 in teh, sabaraha, Neng? Bejaan Ibu Haji. Murah, Ibu, hanya 200.000 per bulan selama 12 bulan. 12 maksud saya. Tekan 1 untuk mengkoreksi. Murah-murah teuing. Betul, Ibu, tapi ada DP ya, senilai Rp200.000 untuk keep barang. Tekan 5 untuk keep barang. Alah gampang, Neng. Kelanya ya DP na. 200 pan. Ya. Oh, terima kasih, Ibu. Jadi Ibu ini teh mau keep buat TV-nya? Ya heueuh atuh, Neng, matak dibikeun duit nage ku Ibu Haji teh. Baik, Ibu. Apakah saya boleh meminta alamat untuk pengiriman besok? Tekan 7 untuk menerima, tekan 2 untuk menolak. Terima kasih. Alah, menit teu kudu make alamat, Neng lah. Pokok namanya isukan ieu TV-na anterkeun ka dieu. Mun teu apal mah tanyakeun ka ibu-ibu nu tadi nya. Ibu Haji Nunung di mana? Kitu imah nanya. Omat, kudu ibu anu tadi nya. Baik, Ibu, kalau seperti itu saya permisi dulu. Saya akan menyiapkan barang Ibu untuk dikirim besok. Terima kasih. Tekan 1 untuk pulang. 1. Heeh, juk, Neng. Tinggalikeun ca ibu-ibu. Isukan Ibu Haji bakal boga TV ya, TV 60. Sabaraha nya? Pokona mah gede weh. Akhirnya saya mendapatkan mangsa. Tekan 0 untuk menghilang. 0. Bentar. Yakin gak yang mau langsung berangkat? Pasti ngobrol heula da. Belibet. Assalamualaikum. Ya. Tapi kalau di mau aja orang 2 3